Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, daman. Alhamdulillah. Syukur. Aya nu diteangan ya teh Ki. Saha nu diteangan? Aya ke urang eta bari-bari geura sabenerna. Oh, bisa teh. Oh, gitu. Iya. Iya itu. Ya. Kayak asa kurareuan. Mirarian saha? Beribadah teh jauh-jauh di Jukjuk, anggang-anggang di teh. Jauh-jauh panjang-panjang kuring teh. Heeh. Neangan anu ngaranna Epi. Epi nu mana ieu teh? Nah, pokona mah awewe. Boga itu. Boga salaki, boga anak. Umarana teh di daerah ieu. Epi nu mana? Sebab di daerah teh loba ngaran Epi teh. Lobanya? Loba boga salaki, boga anak. Malah mah salakina teh lalaki. Bener. Nah, Epi teh kawan awewe. Nah, bener salakina teh lalaki. Bener lalaki. Pokoknya malah ciri-ciri nama sirahna teh aya bukan. Oh. Oh, berarti salakina awewe. Ngaranna ge Epi. Epi teh awewe gitu. Kuring teh jauh-jauh geus ka ditu ka dieu bela anu lempang jadi lengkan saware bandingku geus capek hayang nempok. Di mana cicingna eta Epi teh gitu. Karunya gitu. Pan kuring teh meureun ulurna gitu. Oh, atuh da ai lempang mah di lengkahan saware. Kacoba lamun rek nang kuban lempangna. Kamura kira ai kuring mah tukang heureuy gitu nya ngarawet kolot. Hoi, di mana teh Epi teh? Aing ngaran si Epi mah mun teu salah bola ditu imahna teh. Oh, jadi aya di dieu ngaran Epi teh. Iya, da loba ngaran Epi mah. Kitu mah atuh Ki kuring tuduhkeun we, sugana bener gitu tah. Ayo lah. Iya tuh lah. Sok kaki dipayon apa? Masih motor di pokok dia Ki. Tuh, masih Epi. Gini lah. Sugana bener di tangan kuring. Bener. Iya ya. Bisa mah kuda dibakar dia. Wah, aduh ya kuring mah power. Oke nih. Teu. Ya. Iya, aya nu neangan. Tadi nanyakeun ka Abah. Ya, saha bade naon? Ya, bapaknya ti anjing garangan kuring ngelarian namina Epi. Gitu dah. Hari eteh teh laras Epi. Nyamun. Oh, Epinya. Ada calge. Ya aduh. Calge teh pamegat modalnya. Nyamun atuh. Oh, punten da bapak mah yang beuki heureuy gitu nya. Tong dianggap heureuy gitu. Maafnya. Tong dianggapnya modalnya. Aduh, yang ngiring calik kitu teh anjing sarangkeul. Ya sok atuh Bapak, nuhun kalebean. Wan malah di luar ah. Mangga. Ya sadar luar nya teh. Ya, mangga. Iya cara teh. Sane kok urang kali. Oh, orang kali. Syukur dan Bapak. Mohon syukur ya incrutnya. Nuhun. Syukur ada gitu mah. Adi Bapak di mana? Di Beleban. Dan si Abah sauna teh aya cenah. Terus denganan Epi teh istri kagungan saroge pamegat deui. Gitu jadi pas pisan gitu. Abdi rek ngerat cai. Iya, 1.000. Coba. Da bapak mah tara ngopi. Gitu. Barina tuh Bapak ada lain dari cerita lenjang juga kopi Bapak ada yang juga. Hahaha.